Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Serta acana dipedar icarios simkuring nganhunkeun kanatos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 30 genepnya. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Jeung di luar deui nu tadina ngan ukur kadenge jangkrik cicir cari cangkas jeung babence katut gaang. Harita mah jadi kalindih ku sora anjing nu babaung ti kajauhan ditambal ditembalan ku sora koreak jeung sirit uncuing silih susul awon jeung sora angin nu ngagelebug tarik ajrug-ajrug ti luareun pakarangan. Imah harita aya anu ajrug-ajrugan dibungkus ku bodas ku kain bodas keneh lebah beteungna rada melendung sirahna ku kuncungan nya eta awak teh makhluk mungguh melebar hawa bau melebar hawa bau hangru anu geus maot hudang deui lain deui ieu mah tapi korin anu ngahaja ngarupakeun biinah beungeutna jeung dina irung panonna masih napel kapas. Nya ajrug-ajrugan pocong beuki ngadeuketan pakarangan imah biinah reg eureun terus melong ka imah nu keur saheng nu tahlilan jiga wae nu ngahaja hayang katempo kunu dariuk di deket lawang panto. Eta kaayaan teh kareret pisan ku warga nya nu dicingna di lawang panto teh atuh geus teu mikirkeun deui rasa kaera pedah manehna geus kolot gancang wae luncat ka jero nubruk baturna nu keur husu babacaa. Aduh tobat teuing itu tuh aya jurig pocong di luar tolong jaya jurig pocong biinah udang deui euy jurig ceuk warga bari melong kaluar leungeunna mah tutuduh wae sungut calangap jiga nu kabu hulan. Hari nu da deukeut ka lawang panto teh diukna sarua ningali kaayaan di luar harita pating ngararenjag ka tengah imah nu keur ngariung leye suku aya nu ngajejek wajit jeung ulen nepi ka pejet kabeh komo kueh mah papais geus teu mangrupa rempeyek dina karpet. Nya ningali kaayaan kitu warga kitu deui Mang Supri era parada era ku Ustad Salman. Astagfirullahaladzim nanaonan eta teh yeuh kawas barolon wae kitu kalakuan teh ieu matak naon atuh caricing diukna yeuh di dieu yeuh cek Mang Supri nu memang diukna rada misah teu deukeut lawang panto jadi teu apal aya nu nembongan. Oh punten wae Bang Supri tadi teh aya jurig pocong tuh biinah Mang di pakaran imah ih sieun geuningan ih amit-amit. Alah nyaan pisan Mang bener pisan tuh aya pocong biinah keur melong ka lawang panto ih sieun atuh kumaha di kieu nya. Nya geus kitu mah
warga nu tadi cenah ningali curig pating beri giding. Hus siah ih ari nyarita teh kamana karep maneh teh nyontoan tebaleg ka budak tuh kitu peta teh ieu sok kaburu dariuk deui ka dieu tutupan pantona atuh eueuh nanaon di luar mah dasar we kolot kumaneh aya-aya wae kalakuan teh maneh teh yeuh cek Mang Supri harita panasaran nya terus ngarayap kalawang panto tapi tetela gening eueuh nanaon bati ambek wae ka warga nunggeus ngebatkeun tahlilan. Panto imah gancang dipendetkeun sarta warga nu tadi luluncatan gewat manehna dariuk deui bari ngusapan tarang anu renung ku kesang tiis Nyi Euis kitu oge bikenoh katut Nyi Upun nya nu dalapur oge teu burung wae ka pangaruhan kurasa keeng. Aeh bi bener kitunya ceuinah teh jadi jurig bet asa piraku deui lanceuk aing jadi jurig marakayangan mah nya Nyi Euis nyarita kitu teh anu nanya ka dirina deui sorangan nya kitu teh bikenoh surti wae kancang mere harita jawaban. Nyi Euis ieu teu kenging diganggu lembe ge aya cariosan ta teh nu teu paraluguh teh nya ulah didangu wae anggap wae lah eta mah angin lalu tapi pan bibi teh atuh katut nu sanesna oge sami sanes wengi ieu teh ngaraos keeng henteu bi sareng aya deui dadanguan anu kaambean teh nah nya teu paraluguh kieu bi sumuhun leres kitu anu diraoskeun ku bibi oge nyanyi leres pisan mohon ce abdi oge keeng ieu teh ce Upun pokna bari murungkut tukangeun baturna tah pami sami kitu berarti leresnya ceuinah teh janten marakayangan margi memang sok disebutkeun cenah anu ngantunkeun dina kaayaan kakandungan mah ieu sok kajantenan kitu ih tapi teu sadayana ketangnya karandapan teh kitu bi bikenoh jeung Nyi Upun kituna teh silih teuteup caritaan Nyi Euis bet matak muringkak bulu punduk mun teu omonganna di hareupan mah Ustad Salman bakal dicawad nya eta caritaan teh sarua jeung nu ngandung fitnah kubur lantaran di zaman iraha atuh nu maot bisa hudang deui nya eta sotenan aya nu mangrupa jalma eta mah puguh jin korintea nya jin korin teh gambaran tina hawa nafsu urang nu sabenerna bisa ngagoda ka manusia nu sifatna borangan jeung sompral. Nah dina kaayaan keur kitu euis buka panto euis ngadadak kadenge ku opatan nyaeta ku Nyi Euis jeung ku Biinah kitu deui bi Upun bikenoh jeung bi Upun katut saurang batur salamburna aya sora Biinah nyalukan ka Euis. Aduh Gusti nu agung Nyi Euis mah make diobrol-obrolkeun sagala atuh jadi weh ririwana ngangenkeun ka tuang laka dongkap cek bikenoh kituna teh langsung nonggeng wae deket kompor nu masih hurung sirahna di buleun wae ku samping ari bujurna teu katutupan kahe bos ku seuneu kompor dah harita atuh keur ngasakan kue apem.
Nya daek teu daek atuh bujur bi kenoh teh kahebos panaseun atuh ampun ampun ye bujul bibi panas digegel julig ampun bi kenoh nyangkana teh bujurna digegel ku jurig suruduk wae bi kenoh ngorondang jedak wae harita sirahna neunggar gado nyiupun nuker nyempot di juru atuh puguh wae itu ieu nyengir komo nyiupun mah puguh nyeri pisan atuh salain gadona nu diteunggar huntuna terus dicatrok kana tina liang irung bijil kecap nepi ka cirembayan atuh nyiupun harita bakating ku nyeri. Aduh nyeri yeung bibi nyeri yeuh. Bibi mah meni asa kacida atuh gado diteunggar. Jadi weh linu ieu teh huntu dicatrok deui. Duh getihan irung abdi. Aduh nyeri. Nyiupun terus humarurung jiga nu ngadadak kering panas tiris sedengkeun baturna kadenge keur babacaan wae ngan teu jelas lantaran sorana meesan. Nya ningali kitu nyeuyis ngeleper awakna bari nuruban sirahna ku panci kituna meureunnan supaya teu kadenge sora nu ngagero ngaran manehna. Euis muka panto euis kituna teh aya sora deui nyarita bari ditungtungan ku seuri nyi kikik keduk keduk panto kadenge digedukan lalaunan sedengkeun di tengah imah bapak-bapak barudak sabenerna mah ngadenge di dapur aya nu bokplak jeung aduh-aduhan deui jiga nunahan ka nyeri. Tapi ayeuna mah geuning bapak-bapak teh kabeh nuker tah lilan teh bungguh husu teu kagoda ku kaayaan katambah tahlilana oge geus tereh anggeusan atuh urang caturkeun deui di dapur opatan harita mah jadi pagulung-gulung wae di juru ngajauhan kompor nu masih hurung apam nu keur diasakan teh teu dipalire wae sanajan harita katutungan jeung bau hangit. Panto tukang teh sabenerna mah ditulakan ti jero pageuh tapi aneh panto harita bet ngadadak ngareket muka sorangan nya geus kitu teh teu lila aya nu luncat bodas ku kuncungan ngagajleng ka jero dapur. Ajrug-ajrugan eta jurig pocong ngadon ngadeuketan nuker nyerempod di juru bau kamper jeung minyak anu maot minuhan di rohangan atuh bikenoh mah ongkoh sieun tapi panasaran nya harita teh ngalieuk wae ka tukang anabreh wae pocong keur nyengir ka manehna katempo huntuna wungkul ranggeteng eueuh gugu sia. Aduh pocong geuningan aduh ampun tulung nya ningali kitu pocong teh panona gorowong sagede pisin panona bilatung deui pating gulantung jeung pating karayap kana ceuli jeung irung sawareh deui mah nu marulagan kana ubin tapi untung bikenoh teh eling sarta manehna geuwat menerkeun heula samping laju dadegdeg lumpat ka tengah imah nya nubruk wae bapak-bapak nuker amin nutup acara tahlilan. Nyi Euis jeung nu sejenna oge sarua lalumpatan paheula-heula
hayang asup ka jero imah ngan orok kaya deui lawang panto. Ngadon Pak sedak-sedak hese usik. Abdi heula atuhnya ih sieun ieu. Abdi heula nyai yeuh, abdi heula. Ih, abdi heula atuh burukeun pokna harita teh dina kaayaan keur kitu. Celecep aya kana punduk Nyi Upun, aya nu antel meni camewek asa ditaplokan ku es batu. Aduh, tobat. Ampun sieu. Jurig aya jurig. Goak Nyi Upun ngagoak. Sabab jurig pocong teh ngadon nyarande kana tonggongna. Aduh karunya Bi Upun. Atuh wae ngarumpuruk wae Nyi Upun teh papaehan deket lawang panto sedengkeun Nyi Euis jeung baturna teh. Terus wae pating gedabru ngadupak teko eusina cai enteh blok bahe kabeh bapak-bapak nu tahlilan milu areureun marelong ka ibu-ibu meh kabeh atuh sarua dientrepan ku rasa kaget jeung sieun. Tapi Mang Supri harita gancang mepeskeun kana kaayaan. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu ibu-ibu? Meuni rariweuh kitu deui. Jeung naon deui Nyi Upun? Nepi ka kapaehan kitu yeuh. Aya naon nu sabenerna? Ceuk Mang Supri heran. Nempo kalakuan ibu-ibu model kitu. Di dapur aya jurig pocong Mang. Tulung, aya pocong. Aya pocong. Kek, di zaman iraha yeuh. Di lembur ieu kaanjangan ku jurig pocong. Asa kakarak ayeuna ngarandapan keanehan teh. Model kieu mah yeuh. Kumaha tah pami tos kieu Jang Ustad. Cobi nyuhunkeun penjelasanana sakedik supados kaayaan teh tiasa tenang deui. Kieu kasadayana atuh ulah lemah teuing ku kaayaan. Margi manusia langkung sampurna batan makhluk Allah sajena maenya sieun kuno kitu atuh sedengkeun ngeunaan anu maot sadayana oge moal tiasa hudang deui tina jero kuburanana. Nya contona Biinah teh rohna tos ngalakonan hiji perkara anu kacida beratna nyaeta narima pananya ti dua malaikat Munkar jeung Nakir. Awal mula katangtuan Biinah di alam barzah nya mun bisa ngajawab pasti salamet. Mun henteu atuh sing ulah kajadiannya matak ayeuna urang ngayakeun tahlilan teh atuh nyaeta hakikatna teh ngaduakeun anu maot sangkan babari ngajawab pertanyaan eta dua malaikat. Jeung yeuh ayeuna mah ulah hayu wae urang babarengan ngadua sangkan Biinah teh ditampi iman Islamna sing dicaangkeun di alam kuburna sing ditebihkeun tina siksa kuburna. Jeung omat yeuh kasadayana ulah keung pancegeun diri jeung kaimanan. Baca ayat kursi babarengan ulah kagoza ku setannya. Cek Ustad Salman kituna bari ngabagi paneuteub ka bapak-bapak jeung ka ibu-ibu nu araya didinya kalayan kabeh gancang wae ngaanyakeun nyebut muhun laju breh baju breng kabeh wae maraca ayat kursi. Ampun nanas pampun nanas. Di dapur kadenge ku sarerea aya nu ampun-ampunan sorana semu ngirung. Angin di luar ngadadak leungit
sora-sora aneh oge di luar jadi biasa deui rengse babacaan. Ustad Salman kadenge nyarita deui. Nyaeta eta Nyi Upun enggal-enggal gerak di pangku golerkeun tuh di nu lega jeung nu bersihnya. Mangga mangga Pak Ustad mangga. Pak Ustad mangga ieu teh talangkenya aya hiji deui laki-laki. Kumaha yeuh? Nya geus kitu mah hiji laki-laki. Lalaki mangku Nyi Upun nu lega ka tengah imah jeung bersih. Nya Ustad Salman harita nyadarkeun nu kapiuhan bisaeun diusap lebah halisna 3 kali dadak sakala Nyi Upun bentak terus hudang tina ngagolerna. Nya Nyi Upun teh rura teret bari kerung teu lila jerit wae. Nyi Upun ngajerit, "Ampun tulung aya purik pocong di dapur. Ampun kuring mah ampun." Cek Nyi Upun kituna can kumpul pangacianana jigana mah kasieuna masih nyimutan perasaan harita. Matak sadar ge manehna langsung ngagorowok nyebut cenah aya jurig pocong di dapur. Tenang, jurigna oge tos kabur ayeuna mah. Atos kabur kitu Pak. Atos muhun. Kabur pisan nembe yeuh diusir ku pangarsa Pak Ustad. Cobi ayeuna mah eut heula yeuh. Yeuh caina geura supados tenang. Regot Nyi Upun nginum cai meni ngalekik nepi kabeak jiga nu hanaang pisan. Nya saanggeus tenang mah Nyi Upun hideng wae merenahkeun deui diukna. Nya bikenoh ge miluan ngobrol sarta gancangna carita geus wae cukup ngobrolna nyaritakeun kajadian nu cikeneh karandapan. Akhirna ditungtungan warga neh baralik kabeh bari mawa berkat. Tapi ari dahareun mah nu di tengah imah mah jigana geus eueuh nu matak kabita kabeh ge pejet atuh moal kadahar leupet ancur opak ketan bubuk apem tutung teka jait untung wae aya nu mareuman atuh teu wudu wae aya nu rumasa ngalayak dahareun mah kotka hahampuraan wae ka pribumi geus rumasa cenah mepejet dahareun ngan ku pribumi oge gancang wae di maklum. Saacan mulang harita Mang Supri nyanggupan isukan rek nyobaan deui maluruh Asep. Nepi ka harita oge ngeunaan Mama Kiai tadi bejaan. Kanu liana sabarena cukup dirina bae jeung warga nu memang kungsi nyaksian kajadian harita. Sareng waktosna seep cenanya muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dijengkeun deui dina seri K37 nya. Mang Kingce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca